kasalaki mah ulah sok nganyeri, ulah sok ngajengkel. Lamun dek sare ti peuting jeung lalaki lamun dahar ulah makan jeng. Lantaran ba tahu di mana kees jeung salaki kan jengkol sagar. Abang cenah lemburna jengkol. Dahar jeung salaki nan jeung salaki dek sare akan jengkol aju hees di jero kolambu malah pek teu kaluar. Salaki na maneh kakejetan. Pajar kena penyakit DBD. Orang mabok jengkol. Manan sok lamun pepegatan ge salaki jeung pamajikan karena jengkel. Mah kadang-kadang ge urang jengkol pepegatan karena jengkol. Karena jengkel. Maka sing hade ibu kudu karunya ka ge salaki ibu karunyaeun ka ibu. Mun ibu hayang boga salaki nu karunyaeun ka ibu, teangan salaki nu gede kan. Lanjut kanyaa. Eta sanu ngomong gede kanjut dah. Astagfirullah. Ya ibu-ibu malah mun hayang kieu teu kaprah batur pan nyingsat teh jauh kana. Aju kieu pan. Beuh ngubin ke mani peupeus pan. Kunaon eta mah kunaon? Kunaon teh? Meureun nyana kagugu nyana kosok itu kieu meureun. Masyaallah. Ulin baheula teh ulin baheula kos kitu. Laju aya kapal di luhur, tanggah kabehan. Ngeong, kapal menta duit 1.000. Di baheula teh naik-naik sakitu Pak. Oh. Atuh hang dibere duit ku kapal teh mah. Laju pan lalaguan kabehan, laguna kos kieu. Baheula. Bang bang kali lima go bang bang bangkong. Wahid tukang baji gur gur guru. Saban poe ngajar jar jarum. Putri nugara lis-lis. Luhur kapal udara rak. Cek lu gede teh jauh jasa ragana di Jakarta. Masya Allah. Aya nu kieu lalaguan ieu ngan ulah diteruskeun bahaya ieu mah. Nu kumaha punten mangga aiga gatot kaca aica tahu Ambon aibon konteng asak aisak sakit perut airut rujak asem aisem sempal sempit aibin film rame aime. Astagfirullah. Cek aing ge ulah diteruskeun. Ali washabihi ajma'in. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Tepuk tangan dong untuk tim Bosidah Mama, luar biasa alhamdulillah. Mangga pakai mic eta bae urut MC bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala khairi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fi ayatil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah wa qala an-nabiyyu Muhammad fa qala an-nabiyyuna
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa qala Syekh Ja'far Shadiqi kitabi berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma sabit qulubana amin. Amin bu. Lu bedas. Ulah marah. Ala dinika wa nawiruha. Amin deui. Ala dinika wa nawiruha. Binuri hidayatika. Kama nawartal ardo. Binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Ba'da salam dipayun urang sadaya muji tasakur kajat Allahu Rabbun Ghafur. Alhamdulillah Gusti Allah nutos nganugrahan nikmat ka urang sararea utamina pisan nikmat iman katut Islam. Mari dibarengan ku nikmat sehat ku ayana kitu urang muji ka Gusti Allah kalayan ngucapkeun alhamdulillahirabbil. Shalawat ma salam mugia didugikeun ka junjunan urang Rasul nu agung baginda nu mulia Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Tehilap ka para keluargana sahabatna umumna urang kabehan selaku umatna muga jaga urang sadaya kenging syafaat di yaumil kiamah. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para tokoh dan pemuka agama, para kiai, para ustadz, kesepuhan, kini sepuh, bil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Uje, Al-Mukarram Kiai Santa Arya Semar Mesem, juga Syahidil Bait, guru urang sadaya. Alhamdulillah Al-Mukarram Kiai Haji Hendar beserta keluarga. Kita doakan guru kita, kiai kita senantiasa dimuliakan karayan diparanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Aparat pejabat pemimpin rakyat minal adna ilal a'la, bil khusus nu boga wilayah ka paparurah manawi aya air urahna aya. Bapak jarona aya, RT na aya. Kita doakan segenap aparat pejabat pemimpin rakyat moga dijadikan para pemimpin yang bisa mengikuti akhlak kepemimpinan Rasul kita baginda Nabi Muhammad. Jajaran penitia Maulid Nabi nu alhamdulillah dina saat ayeuna Masya Allah sangat luar biasa. Anu dikomandanan guru urang Al-Mukarram Abah Kiai Hendar sehingga ngayakeun acara muludan di masjid anu sangat megah ieu. Ibu-ibu naloba, bapak-bapak naloba, alhamdulillah nu hadir luar biasa, penitia hebat jasa, panggung jeung tendana megah sampai alhamdulillah panggung dihiasi ku kembang sehingga ku hebatna urang dieu muludan sampai tangkal kembang pun haranjat ka luhur panggung. Di luhur panggung aya meja lemet sagede congo sendok. Caina dua herang kabeh aqua jeung seprit. Cai aqua mah disebutna ge cai murah. Sepritna aya ya Allah ngeun hanjakal di luhur meja Allah bolu hiji-hiji aja. Disadiakeun bangku gede ngeun eta sasalendena lancip jasa. Allah leungeunan maka kula diukna ge sorangan bae. Inggris bisi pajar disebut panganten sunat. Maka ternyata ibu bapak hadirin rahimakumullah di dia hadir kuari. Ya Allah ibu-ibuna sangat nampak katempo jelas. Ia ternyata urang jengkol ibu-ibu ngayakeun muludan garelis nugelis mah. Ayo jomen lah. Tak iya berarti urang hadirin rahimakumullah malam iya keur ngagungkeun jelema nu agung, keur ngamuliakeun jelema nu mulia. Alhamdulillah. Saha nu urang diagungkeun jeung dimuliakeun dina bulan Mulud
tepatna lahirna dina tanggal 12 Rabiul Awal ialah junjunan urang nu ngaran Sayyiduna Muhammad. Kangjeng Nabi urang teh adalah nabi nu paling agung. Kangjeng Nabi urang adalah makhluk termulia. Andaikan kangjeng Nabi urang dibandingkeun jeung makhluk nu aya dina saantero jagat, maka masih keneh muliaan kangjeng Nabi urang. Lantaran kangjeng Nabi Muhammad teh hadirin rahimakumullah urang jengkol, perlu kita ketahui bahwa Rasul urang, Nabi urang boga gelar adalah Afdalul Makhluqat. Ketika kangjeng Rasul lamun dibandingkeun jeung Nabi jeung para Rasul anu diutus ku Gusti Allah sadayana, eta masih kene agungan jeung muliaan kangjeng Nabi urang. Lantaran kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad boga gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajana gustina para nabi jeung para utusan Allah Subhanahu. Maka urang bangga, urang bunga, urang bergembira dina setiap muludan urang ngarayakeun Maulid Nabi, nandakeun urang teh cinta ka kangjeng Nabi. Jeung kangjeng Nabi urang boga janji kata Rasul, cek Nabi urang, man ahabani kana ma'i fil jannah, sajalma nu cinta ka kami cek Rasul nanti bakal duduk bersanding bersama Rasulullah fil jannah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Ya Rabbal. Bu, Ibu, sayang ke surga. Woi, mun cek ngadiran mah lamun cek ngomong woi deui. Woi. Angges edankeun bae kagok. Iya ibu hayang ka surga hayang. Insyaallah kurang bakal digiring ku sahabat baginda Nabi Muhammad. Amin. Emang urang jengkol mah kabeh nu hadir di dieu ieu can ka surga ge beungeut nangis beungeut surga. Lamun amin amin. Lalu surga alhamdulillah ibu-ibu kuring hadiran masyaallah rarapi jasa alhamdulillah. Kadele tun make tiung hideung aya anu koneng coklat oge abu-abu tun make calana bisa aya bae tugang sana efeknya lebih kenceng tugang sana ya efeknya efek lebih kenceng volume efek bassnya turunkan. Ampura. Alhamdulillah ini salon harus kurang doakan tukang salon sing asup surga. Amin. Yang salon-salon. Ya nu kuring hadiran ibu-ibu, ternyata ya Allah sangat luar biasa ku cintana ka Kangjeng Rasul. Ngahadiran tiung warna-warni rupana ge nu make tiung koneng aya. Padahal nu make tiung koneng mah lamun dilarang diserem jasa. Lantaran warna koneng mah sok dipake bendera nu pae. Berarti nu make tiung koneng tereh astagfirullah. Pencepulah teh tak cek anak. Lanjut cek nu make tiung hideung alhamdulillah hadeun aing mah tiung na hideung. Tiung aing maling koneng atuh sarua bae warna hideung ge sok dipake bela sungkawa. Nu make tiung hideung ge tereh panjang umur. Amin. Doa nu make tiung koneng sing panjang umur bisa bisi di babu aku. Lanjut ngecek mah ke warnana abu-abu. Aing doang nu salamet mah. Aing mah koneng lain, hideung lain. Aing mah warnana abu-abu. Sarua bae abu-abu deui henteu jelas. Abu-abu mah walayah ya walayamu teu paeh hirup. Ngap bae. Woi. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Iya dengin. Nu dipasirikeun ku urang teh urang jengkol lain warna pakaian bukan warna kerudung. Nu dipasirikeun ku urang jadi umat baginda, umat Rasulullah anu urang hirup di zaman akhir. Kangjeng Nabi urang Rasul terakhir, maka urang sebagai umat baginda ulah ngisin-ngisin baginda Nabi Muhammad. Urang teh adalah umat nu beruntung sebab urang mah di zaman akhir dia hirupna
ternyata baginda urang teh adalah nabi yang sangat tanggung jawab, rasul pilihan, sehingga sagede Nabi Musa hayang jadi umat baginda. Kenapa Nabi Musa sagede nabi jeung rasul, Nabi Musa hayang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad? Dikarenakan ternyata umat baginda Nabi Muhammad sanajan hirup di zaman akhir, parenganan ka sorgana bakal pangheulana moal aya umat-umat terdahulu nu bakal diasupkeun ka sorga samemeh beresna umat Nabi Muhammad. Berarti nu bakal ka sorga pangheulana urang jengkol. Amin bangun teu pede. Ya ibu-ibu hayang ka sorga hayang. Naon syaratna? Hayang di bejaan. Dek dipake. Moal marah. Denge. Hiji ibu lamun hayang ka sorga salat ulah henteu. Kadenge. Aya keneh nu teu salat. Mana jelema? Nu kadua ibu lamun hayang ka sorga ngaji ulah eureun-eureun datang ka paeh. Mun geus paeh ulah ngaji. Kieu ge moal daekeun magahana piraku kieu magahan bobongkong. Nu katilu ibu puasa Ramadan. Nu terakhir ibu syaratna hayang ka sorga dengekeun ternyata ibadah ibu kudu dibarengan jeung taat ka salah. Kadenge saremina. Ibu sok balaga torek bae. Saterusna ibadah ibu dengekeun kudu dibarengan jeung taat ka salah. Maka ka salaki mah ulah sok mamarahan. Sebab ibu teh ibu ya ibu babari ka sorga asal ibadah laju nurut ka salaki jaminanana sorga. Amin. Tah lalaki mah hese hayang ka sorga nu di jero masjid nu sisi masjid lalaki eta hese hayang ka sorga. Kunaon lalaki mah loba tanggung jawab dina kahirupanana. Maka lalaki ka sorga leuwih hese tibatan awewe. Geus maka awewe mah kudu bersyukur ka sorgana babari asal dek ibadah bari jeung taat ka salaki etang bakalna diarep-arep ke sorga hirup keneh ge. Nu amin jadi pede we. Ai lalaki mah teh hayang ka sorga hese sebab ieu kewajiban lalaki tanggung jawab na loba. Mana tanggung jawab lalaki jeung kewajibanna ternyata horeng digaweana ku ibu-ibu. Maka dengekeun ku ibu eta horeng ngejo lain kewajiban ibu-ibu, kewajiban lalaki. Kadenge lalaki jadi ibu-ibu yes. Iki tak aing menang jadi ibu. Coba bu kurang hitungan. Pagawean lalaki nu digawean ku ibu-ibu sasapoe naon bae hitungan kurang nu bedas supaya kadengen ku salaki ibu. Nu bedas hitungan siap. Anu ngejo salaki nu ngombahan nu nyesehan anu ngepel ngurusan anak nyusuan anak. Kayak di mana nyusuan emang karsu. Mangkarsu rada gendut susuna unyil hepe. Ugun unyil ge iru di mana-mana. Eta nyeusehan ngumbahan ngepel horenganan kewajiban lala. Kadenge lalaki. Eta kieu mah budak salah ngundang panitia. Tenang pak, tenang. Wajudin ge lalaki ya, unyi lalaki. Tenang belanan, lalaki mah jagoan sok keneh ti heula. Ya kebal-kebal bae pae. Biarkan dulu mereka bahagia. Angkat heula kurang luhur. Kenges luhur kejreteun habok. Makana pak, ieu urang teh ternyata lalaki hayang ka sorga, loba jasa tanggung jawab urang. Taledor urang kana tanggung jawab, maka urang bakal macet ka sorgana. Gampang ibu-ibu bakal sorga, lalaki mah hese. Kewajiban loba, nandai kewajiban lalaki kan jadi pamajikan. Melikeun alatut tandib, alat kebersihan. Ternyata nu wajib meuli lain ibu-ibu horeng lalaki. Meuli sabun, nu wajib meuli lalaki. Tak meuli sabun lalaki atuh. Hei, Pak. Hei. Apakah kamu mendengar?
Iya urang lalaki wajib meuli sok meulikeun sabun ka pamajikan. Aduh macet ka sorgana tilok. Balikan sabun anu mahal, balikan pamajikan urang kena bagus kulitna, merekna Cincui. Oh eta Cincui. Ulah imam meuli sabun, masya Allah tiba heula pamajikan dibelikeun sabun nu malangkung bae. Gip. Sabunan eta. Gip. Korban gip kabeh. Hayang bagus pamajikan urang modalan bener Bu. Mantas mandi make sabun Cincui, laju lururan make Citra wa Uning. Saboboreh make Hembody lotion. Eta maksudna mah lesion gini. Nandai hayang kenyal kulit pamajikan urang saminggu sakali mah Pak belikeun dahar daging iman deuk mah bagus kulit pamajikan dahar geus 1 tahun setengah jeung oncom jeung rebon bae. Atuh malam Jumat gagaro kulitna ngeplek lantaran eueuh gizian oncom bae jeung rebon ngising bae mejret. Belikeun sabun tah nu mahal Cincui ulah gip bae eta ge sabun gip geus dipake baik ku pamajikan mandi gogosok na beungeut turun ka dada tidak ada turun ka bujal tiada pun bujal nyeplos eueuh. Masyaallah. Sabun eueuh ka mana boa? Pamajikan ieu pasti sabun ka mana nya? Pake mandi ngadadak eueuh. Ka bawa cai kitu. Teu kapanggih ka sabun ka mana boa, kapanggih ku salakina ti penting barang dipake ku salakina cek salakina kunon barang sia ngabudah. Masyaallah. Euy salaki belikeun sabun nandai alatut tanzib odol belikeun pamajikan urang kewajiban lalaki ulah sampai pamajikan nek nyikat nyiksa odol. Odol mana dipariuskeun beungna. Datang ka murilit beung odol. Hade keluar kana bae pamajikan nyokot peso odol dipencit. Masya Allah. Sing ade lalaki taledor urang kana kewajiban macet lalaki ka sorga. Bener Bu? Masya Allah. Nandai sikat 5 urang deulean sabaraha jelema lalaki mun aya jelema 10 belikeun sikat 10 siring hiji ieu mah jelema 11 sikatna hiji. Kata dia geus jeber sikatna. Pake nyikat ku pamajikan huntu nama koneng bae gugusina rajin. Eta kawajiban lalaki. Makana lalaki urang boga tanggung jawab aya amanah ti Gusti Allah. Toh anak pamajikan urang balikeun sabun, balikeun sikat, balikeun odol. Daharna keunang ngeunah maka lalaki ulah sok samena-mena kanu jadi pamajikan. Ieu mah lamun ngomong sahok gaplok, marah tunjuk-tunjuk kanu jadi pamajikan, curugna ge lempeng hampir ka colok yang irung pamajikan. Padahal kita tahu wanita itu adalah siapa? Istri orang teh amanah. Wanita lihat sejarahnya diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk iga Nabi Adam. Wanita bukan diciptakan dari tulang punggung, wanita juga bukan diciptakan dari tulang kaki. Maka kita harus sadar seorang lelaki ternyata sejatinya wanita hidupnya bukan untuk dibebani, tapi wanita untuk disayangi. Tepuk tangan buat wanita. Tepuk tangan. Oh, asa di alam Bang Arsul. Bener Pak Kiai. Masya Allah. Alam baik terus. Ya ibu-ibu orang jengkol di alam irung namanya segede baskom. Kedeng rasakan usia. Tenang Pak, tenang. Ya Mang Karsum geus miring bae. Ulama jeung Mang Karsum di RC nyana MC nyana tia kabejana artis dina TV judulna Dunia Terjungkel. Dia terbalik Pak Kiai. Oh sarua bae. Dunia tibaliknya na ka dieu ge mantas kaurugan tanuh ieu. Ya Allah ya Karim, nun manehna teh masyaallah
artis tapi unggal puting deketnya jeung kiai wae. Alhamdulillah makana dulu awakna ge bengkak sebuah berkat. Ayu unyil mah leutik bae. Lantaran kunaon berkatna dibikeun ka manehna bae. Ya Allah ya Karim. Maka lalaki sing hade ngecek ibu-ibu urang jengkol di dieu tah mun ieu kiai cocok jeung aing yo. Parenyanan urang go isuk-isuk teh kongko jeung baturna urang mah ibu-ibu awewe geus ulah gawena naon. Nu nyeuseuh mah kenal lalaki bae. Urang geus ngaji jeung unyil keur penting nu ngejok kenal lalaki. Asalna ieu lalaki isuk-isuk urang jengkol ngararejo masalah. Nu nyeuseuhan kenal lalaki, nu ngapel kenal lalaki, atuh podaran bae aing. Heuy. Heuy. Wajib nu mana? Sarmuna. Maka lamun di dia aya ustazah ngaji ngabuka tentang keterangan eta Wahyudin urang Ciapus Panongan imahna belakang Citra Raya teu nganapikeun bener keterangan eta aya dina kitab. Ngan lamun ngaji kudu dianggeuskeun ustazah. Wajibna teh wajib nu mana? Sebab ngaji lamun teu dianggeuskeun anta dianggeuskeun sok edarkeun umat. Wajib teh aya wajib irsadi, aya wajib syar'i. Bener lalaki wajib ngejo, bener lalaki wajib nyeseuhan, bener lalaki wajib umahan. Eta mah ngaranna wajib irsadi, wajib ngan aya wajib syar'i anu leuwih kuat. Ternyata seorang wanita kudu nurut kalau jadi salakina. Mun cek salaki ngejo ada yang ieu wae aing mun cek lalaki ngepel wayah nyeseh lantaran teladang pahala bagi ibu-ibu. Alhamdulillah sebab nyesehkeun baju salaki tia gede pahala. Nah lamun bajuna eta diseseh 10 calanana mah 100 lamun sempakna 1000 lantaran sepakna mah bojo curut. Lamun ku ibu eta baju salaki diseseh percikan air nuragag dina baju nu keur dijemur hiji cai nuragag bakal dijadikeun hiji malaikat ku Gusti Allah nu mentampura ka dosa ibu. Alhamdulillah maka sing ridho ngurusan salah seuseul bajuna sakali nyikat 10 2 kali nyikat 20 3 kali nyikat 30 4 kali nyikat 40 hayo sikatan mah kena rajit baju salaki sebab pahalana gede. Ustaz, iya aku seorang wanita, betul. Apakah aku wanita yang banyak dosa? Apakah mungkin aku masuk surga? Sangat mungkin. Kenapa? Karena Allah lautan hampura. Ibu nu loba dosa asal dek tobat di hampura dosa ibu bakal ka surga. Amin. Amin. Laju jeung taat ka salaki. Maka ibu mah hayang murag-murageun dosa muda. Andaikan isuk penting Allah muludan terberangkat ke pengajian sebab Allah pengajian ternyata murag-murageun dosa ibu mah bisa diimah. Mana tempat murag-murageun dosa? Hei wanita urang jengkol asal dek nyium pipis salaki ternyata ibu sakali nyium bakal murag dosana 70 dosa sakali. Lamun 2 kali nyium 140 komo lamun nyium nyarok tok peteren eureun beak dosa ibu. Geus mere kode ka pamajikan eta. Lanjut andai cenah Ustaz aing mah hayang boga pahala nu gede kos batur umroh nyium Hajar Aswad ka Mekah hajian nyium Hajar Aswad aing teu boga ongkos naik umroh 35 juta hajian 75 juta mahal aing jelema susah teu bedag aing hayang ka Mekah. Euy ibu-ibu mah hayang nyium Hajar Aswad horeng sanajan teu umroh ge ka Mekah Hajar Aswad ibu nangguluk pe di imah pipi salah makana ke ibu intip salaki ibu lamun hees di peuting tuh ieu Hajar Aswad gara repeng amat. Bejana ceknya haji Hajar Aswad sengit minyak misik kasturi ayi ku bawa toke masalah hei ulah nempo bauna pahalana. Maka ibu lamun nyium salaki
boga pahala nyium hajar aswad. Nu jadi pertanyaan balik mulu dan di dia salah kindik dicium tamuan. Hei Bu, jawab nu jujur, salaki balik di dia dek dicium tamuan. Sekali deh jawab nu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Balik ke dia salaki dek dicium tamuan. Asalnya atau kumanjurnya cina usah jangan minta boga salaki. Hai gitu dewek second rangga burung. Ayah rangga ayah rangga mana? Hai aduh ngespolot pulau mahai juga tebo hai kene. Tapi ka bapak-bapak sing ade rangga teh cek urang Karawang mah kieu ya. Cek urang Karawang. Cek urang Karawang. Cek urang Karawang kieu ya. Cek urang Karawang. Oh, cek urang Karawang kieu rangga teh ya. Sudah marah tuh. Cangkudu daun salada buah kadut kandel cangkangna eta mangkar sumanu bageun. Lamun sinet mah di Karawang geus sawer ieu nu nyawer dah. Cangkudu daun salada buah kadut kandel cangkangna euy ka urang jengkol maka urang kudu daek kawin jeung rangga. Rangga mah pinter goyangna. Masya Allah cek rangga naik daun. Maka ibu eta orang salaki teh ladang pahala jang ibu maka ibu kedeng balik di dia bisi salaki ibu tengah hadiran datang ka imah ibu ngetok-ngetok pintu. Jadi ibu assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam masih yang geus balik. Kakak kudu sopan sia-sia we ka kami. Kami mah kos ge mantas ngaji kakak nan kakak kitu hirupna belaon. Cuma mantas nguludan sih tas ngaji ngebelaon-belaon ae. Atuh lagi kakak mah hirupna ku belaon tilok dek salat tilok dek ngaji tilok dek nguludan. Kami mah ya kami ya bikang dewek sabenerna malamun kudu ngomong mah nyesel boga salaki kos dewek. Jam salaki nasi nyesel anak ke 11. Eta mah tugas nasib kami meureun. Teu aya kami jeung nyesal-nyesal ge ka dewek ayeuna jeung gurugan mah karunya bae. Padahal mah kami neng nu ngaranna si Mumun. Aya Mumun aya. Mana Mumun? Masya Allah si Mumun pakai baju hidung. Ya neng ieu ngaran Mumun. Padahal mah sok dipajahan bae di majlis taklim ku babaturan Mumun. Cek batur Mumun teh kieu teh batur neng. Dewek Mumun gelis-gelis boga salaki ku jore. Salaki dewek mah nyaku kuru, nyaku leutik, nyaku hidung, hirup deui. Eta kuning sok dibela we kakak jeung kakak neng ku karunya ka kakak. Cek neng teh kieu ka batur neng sia teh nyawa aing mah kuru-kuru ge teh boga salaki baheula menang perebut. Cek batur neng perebut jeung naon geus ya? Perebut jeung meong. Tapi kadang-kadang neng sok galau. Neng sok sararedi. Nela kakak tilak dek salat tilak dek ngaji. Neng mah dimaksud sama di bae ku kakak. Tapi lamun aya maghrib bela batur tuh barangkat ka masjid di takwa. Sarolat kararaji di masjid ai dewek bae maghrib aya isya nambuyak bae. Neng sok sedih batin neng. Boga salah ge kos kitu jasa. Ustaz. Kumaha aya Gusti boga salah ge kos kitu sok saradi. Ya kula baheula teh nurut cek kartu dari kolot padahal mah ku kolot teh dikawinkeun jeung urang Karawang. Urang Karawang mah kadena sawarna galaga jasa. Satungtung deuleu. Cek salakina salah satu. Sawah batur. Lalu urang Karawang mah nyar kita ge ngahilang-hilang jeung gara gaji besit. Ai kawin jeung dewek goreng nasi gak bisa bener mama. Anu ngaranjang bakerdeng bujangan ya kerdeng bujangan. RT mah karuh
ngopi bae deh. Lagi jalan di wayah Johor, ulah di wayah Hasan. Kereneng Balaman jadi maku gelis ku bagus. Eta ka camat-camat makaru. Hari tadi kapolsek aya sagala kapolsek ngajang ke maneng. Cek salaki nanti nek ngaborgol sia lain. Atuh lain ngajang ke maneng gandeng maku gelis, tapi horenganan Gusti. Ulah kok kabaneran teh nu ngaranjak Baragus panjabat tanawe gede gajina boga salaki nyana kos ge getuk. Tapi kuning sok diterima bae nangis nasib neng meureun. Jadi dia mah susah ge anu sakumaha kebal moal, tapi neng sok ngarasain dina, ieu neng teh ibadah tilok salat tilok ngaji, dengekeun ku neng nya, dengekeun ieu neng ngomong ku kakaknya, dengekeun nya. Salakinya ho seueur ngomong naon. Cek guru ini enggak. Lawan neng ngaji di dia ya di umur jengkol. Jeung Kisanta, cek Kisanta jelema nu tilok salat tilok ngaji mah eta harkat jeung martabatna leuwih hina tibatan bedul. Cek salakina cek saha eta? Cek Kisanta. Cek salakina diteangkeun tapoeng Kisanta isuk dicekekkeun di imahna. Atau Kisanta mah guru kami ulah dicekek. Kakak anu dicekek ku kami. Kisanta memaca kitab, cek kitab dina kasih batu saja di aya. Jelema nu teh ibadah mah harkat jeung martabatna leuwih hina tibatan bedul jeung anjing. Maka dengekeun ku kakak, nyai penting ayeuna teu hayang kaes jeung bedul. Salakina ngahulang. Ya nya aing hirup teh ibadah teu ngaji teu salat atuh naon bedana jeung bedul. Maka dengekeun ku kakak. Angge kuari mah nek tobat nek salat teh geuning mah wayah subuh kan wayah subuh ge jam 3 kan nek subuh. Atuh namanya salat aku di almuan makanya guru aja. Nek salakina sia kasurupan tanah naon. Atuh kakak kasurupan aku guru ge kakak. Angge kuari mah nek tobat nek salat sia punan mantas ngahadiran unyil aju kos kieu. Atuh sia ieu mantas ngahadiran tadi asa di masjid. Aya unyil. Urang mana? Urang Badongan. Di Ciapus teh ke Citra. Laju budak ngaletiknya saya gitu. Teletik teh pendek ya mana-mana. Barang diiring ku panitia. Wah! Ulah mari terpesona. Lalu unyil horenganan di jangkungnya putihnya kaset deh. Kunaon masalah bagi ibu? Laju cek unyil naon cek salakin. Dengarkan ku kakaknya. Orang-orang cek unyil seorang wanita ya kami ya mimin ya kami ya. Salaki kan pamajikan kakak. Mun hayang murah-murah gendosa babari. Naon cenah? Asal daek nyium Haji Ahmad. Atuh ku salakina dicabok. Kunaon sih mamantas muludan nek nyium Haji Ahmad? Kakak kula poho. Atuh kula ngajinan di atuh deket kode selewat ya. Aduh kula mobil molen lewat. Aku gariang tak ada aku kami. Horenganan le nyium Haji Ahmad nyium Hajar Aswad. Cek salakina teh nyamun kitu mah. Laju naon teh cek unyil? Iya cenah ge lamun loba dosa nyium ka salaki teh dosa pamajikan bakal murah 70 dosa. Cek salakina sakali nyium. Heeh. Lamun 2 kali nyium, 140. lamun nyerok copet. Aku sakula. Cek salakina deh, sia mah tuh hayang nyium aing bae. Kita hayang-hayang teh. Nyium dewek di bakar pala mah jeung ganjaran jadi ulah-ulah dicium di deketan ge ku botoke. Cek salakina sia mah nek nyium aing si botoke sagala. Laju jamaah di tamu sih nyium aing. Atuh ndak ge kula hayang murah-murahkeun dosa. Cek salakina yo neuk nyium aing mah tah lamun salaki bungus dengdek bae ge yo. Parieuskeun huluna. Jupalitakeun beheungna. Cium ke ibu. Cek salakina bener sama mantas ngadiran bunyi lagu edan. Masya Allah. Ulama iya bulan mulut resep, isuk sore durang penting ngalalagan ini bang. Iya panu diharap kabeh bangetna jara radul kabeh. Salah masangkeun ieu panitia Mang Karsum.
nya kudu nama nu parawan nu kenceng nu bagus nu glowing di dia diharap dia nih mah tengah jalan di ditu cek ini sial tak usah aing kageleng taronton teh atuh pan aing jeung parawan ngomong semangat pan berapi-api hampir kahuruan panggungnya maka ieu pula teh alhamdulillahirabbil pagawean nu penting ngoprek ieu bae tapi alhamdulillah pamajikan mungkin lintuh bae lantaran mabok berkat gede di menang di kangkula mangis tilok ngejo ngahanit-hanitin berkat baik Masya Allah ngomong lagi pamajikan hatur nuhun buka salaki santri mah awet duit tilok ngejo tilok wali beas kabeh di ayak berkatna kamari pula di baros alhamdulillah menang beas 5 karung jadi matinya mata pina nggak sugan deh tapi sampai ayah wadah nage berkatna gede gede kardus TV 20 hijiin dan super kamu mobil gimana herin pulang ngaletak pada jero mobil mual salah imam berkatna jero daging kebok bener barang dipeset tetangkai mampu gua orang jero kalapa aja nama pula tilu poe kan kalapa baik anak lo datang kaca kermiun jadi mamal kalapa malnya mual barang lu kuah Masya Allah terus mal capek mual ayo menigogoekan di dia Masya Allah moga-moga orang kabehan jadi umat baginda Nabi asumsor maka ibu kudu hormat kasalah ibadahna terus hayang mulia ibu lobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi yuk orang maca sholawat siap Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul sarengan Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum ya Rasul Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab kuresa bangsana Assalam anu bedas assalam sing tarik assalam teruskan Ramana Ibuna atau kunon laguna ganti ya putih ngenangan sorana kadang kayak balik deh Ramana Zaid Abdullah Ibuna Siti Aminah dilahir kena di Makkah wangisan tahun gajah Assalamualaikum ya Nabi An-Nabi Assalamualaikum ya Rasul ya Rasul Assalamualaikum ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul eta seorang mangkarsum kos robot bede duh Gusti saarkan rezeki amin gitu amin polongo bae apakah kamu terkesima ngeliat AA balik deh duh Gusti saarkan rezeki telat berkah nama maulid Nabi ras warga ngahiji
subur mahmurlah jinawi assalam ya Nabi assalam ya Rasul assalam assalamu alaika ya Rasul. Moga-moga urang kumaca sholawat hirup urang berkah selamat dunia akhirat. Seorang wanita hayang lolos ke sorga, maka ibu-ibu tiap kudu jadi wanita solehah. Wanita solehah madengekeun lamun salaki balik ti mamana eta pamajikana langsung ngadang kak ngadangukeun cariosan salaki nek non teu puguh-puguh ngadang kak entin ya. Atuh salaki ge sawan. Salakinya capek balik gawe nya kesangan pamajikanna di imah langsung bah! Cek salakina, wow, hebat kakak hidup. Dangukeun cariosan salaki, lain ngadang ah. Masya Allah. Maka ibu sing ade, ka salaki mah ulah sok nganyeri, ulah sok ngajengkel. Lamun dek sare ti peuting jeung lalaki lamun dahar ulah makan jeng. Lantaran ba, di mana kees jeung salaki kan jengkol sagala. Abang tenah lemburna jengkol dahar jeung salaki non jeung salaki nek sare akan jengkol aju hees di jero kolambu malapek teu kaluar salakina maneh kakejetan pajar kena penyakit DBD orang mabok jengkol manan sokol manu pepegatan ge salaki jeung pamajikan karena jengkel mah kadang-kadang urang jengkol pepegatan karena jengkel maka sing ade ibu kudu karunya kasalah kage salaki ibu karunyaan ka ibu mun ibu hayang boga salaki nu karunyaan ka ibu teangan salaki nu gede kan lanjut tanya eta sanu ngomong gede kanjut dah astagfirullah atuh nek naonangan salaki gede eta na ai peot mah jang naon teangan salaki nu gede kanya emang salaki yang gede kos gitu hei atuh kunaon jadi error kieu geus jam sabaraha atuh lamun ieu hadirna error mah kebal-kebal error teh gelo atuh kebal-kebal mah nu ngomong lagi gelo GR atuh geus moal kebal-kebal disebut gelo. Maka sing ade keur ngaji mah fokuskeun urang keur maulid nabi keur ngaji ngaranna nempo sejarah baginda ngadengekeun ngalam baginda fokuskeun otak jeung pemikiran keur ngaji ulah sampai ngaji gede itu hilaf ngaji gede hitut deui aduh emang itu para rubuh lagi na maka sing ade ibu sing ha kasala kudu karun dibere duit alhamdulillah salaki gering urusan la haula wala quwwata mun salaki teu balik-balik geus 3 minggu inna ataina aing mah teu pati hayang kawin jeung urang dieu nya aing mah tukang ngaloyog kieu mun teu balik aing bajar modar ke salah kita balik-balik dia lain innalillahi inna a'tai al kaus pasolil robika inna sani supaya salaki berkah selamat mau milik mau rizki balik kalimat lain inna a'tai inna rodiyah lain innalillahi inna aing nu salah jadi banyak aduh maka sing ade bu sing ade sing ha warima geus zaman akhir salaki ibu nu can salat titah salat bisi nyesel ke di akhirat sebab mun teu salat cilaka mun can ngaji titah ngaji geus cenah ustaz derek keneh titah deui geus derek keneh titah deui geus derek keneh titah deui teu daek keneh bae di titah salat titah ngaji salaki kos kitu mah kudu dicak cekel leungeunna bawa ka pangajian ulah dicekek modar batur ngaji itu paeh ke deui cekal leungeunna bawa ka pangajian
Alah usah da emang geus tuh hayang nitah-nitahan teh salaki kos kitu sabenerna mah aing mah buka salaki kos kitu lamun beusir diolkeun kan diojolkeun jeung minyak sayur nah naon ujengkel ka salaki nek diojolkeun jeung minyak sayur ulah salaki ibu kos kitu cenah tilok dek salat tilok dek ngaji kunaon ibu baheula bogoh kana kos kitu geus urusan beta mah heulanan nu penting titah ku ibu tedek titah deui hidayah ayat di Gusti Allah lain aya di ibu mah wajib marentah ka salaki candek salat candek ngaji tempo Siti Asia boga salaki Fir'aun laknatullah tapi Siti Asia ku sabar jadi ahli langit jadi ahli sorga geus salaki ibu kos kitu ge urusan bae hitung-hitung urusan Fir'aun beta mah geus maka ibu mah kudu taat ka salaki Woi, assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Iya dengein. Dengein. Salaki meureun lamun teu daek salat teu daek ngaji, oh awakna meureun leuleus. Oh ibu lamun hayang kena ngaji beres susu. Semangat. Atau menyadaek ngaji di beres susu mah ngaji ngagantel bae. Masya Allah nggak diberes semangat tedai keneh bae cenah leuleus keneh oh berarti salaki ibu kos kitu teh kudu dibelikeun sop buntut nek naon salaki dibelikeun sop tek ai kitu salakina nongtot bal belikeun sop buntut lain sop tek lo dia Masya Allah aing mah ngomong jeung urang dia kebal-kebal aing mah edan. Salaki nek dibelikeun sop teh. Belikeun sop bun supaya sumang ibadah ngaji kuari mah geus zaman akhir mah heuy perlu kita ketahui urang jengkol. Di zaman akhir mah lamun dicaritakeun dina kitab geus sararieun ulah-ulah di jengkol. Zaman akhir mah di Mekah ge geus loba jurang-jurang permaksiatan. Saha nu ngajawab loba juri ge. Naon muludan ka juri-juri. Ieu deui mangkar sumaya aya bae. Loba jurang-jurang permaksiatan dan loba juri. Maka sing hade zaman akhir cirina kuaring geus ngapadeg jasa. Dina zaman akhir banyak bencana, musibah di mana-mana. Kamari Wahyudin, kula urang Panongan Ciapus, ka Cianjur nganterkeun anak kamarti Alpia. Ternyata kula nempo di sisi jalan, Cianjur masih porak-poranda bekas gempa. Kenapa Cianjur digempakeun ku Gusti Allah? Padahal kita tahu sejarah Cianjur kota pahlawan, Cianjur kota pejuang, Cianjur kota kiai, Cianjur kota santri kunaon ku Allah digempakeun eta Cianjur. Ternyata barang disurpai ku pegawai desa parenganan di Cianjur loba ranjau kehidupan. Piraku aing mah gempa kurang da. Berarti juburangda ngageter-geter ya. Bisa ngagempakeun Cianjur. Ngen rangda geng ngarayeuh ngaji aing mah leuwih anggot geus peuting aya rangda ngeunah sagala atuh ngeunah teh nu ngora keneh aya nu geus pantar kieu mah liat jadongko susuna kos salendro pake nangkara kos cempok endong pake nyangigir leungit susuna dilap kapelek juga panggil ku aki-aki lumayan beda lambeng ge aing mah hitung-hitung akan basuh urat teh ieu dan nyelap dina muntu. Masya Allah lain rangda ge ngeureuyeuh ngai mana jadi rangda gitu ngeunah bau tapi nu bau ge tarangda ustad kiai horeng kaluar nama tinu bau barokah aing mah kudu sopan ka kiai nyebut kiai bau tinu barokah maka deketan kiai ustad guru-guru urang biar hidup kita berkah selamat dunia akhir kudu cinta ka kiai mahabbah ka kiai
buka mirip pasihan kia dek lebaran kiai guru orang belikan BHS jeung samping temer osok urang jengkol aya nu pernah belikan samping tamer ka kiai aya banget tamer 4,5 juta bisa aing udah yang meuli hulu bandeng mudah diberikan samping ka tamer mah geus cenah ustad mah dibere sampingnya meunang ngajikeun di nu pae ieu mah aya mere ustad sampingna meunang ngajikeun di nu pae pake subuh ku ustad di masjid di dieu atuh sampingna loba jurigan geus maka di lembur-lembur mah horenganan sok loba ustad jujur geus semua bener ieu mah diteruskeun ieu tadi kiai bau kuari sajuri terus ya terus ya 1,5 kajon datang ke jam 1 kuat datang ke jam 2 oke datang ke jam 3 bisa datang ke jam 4 sanggup los aing nak balik kunaon teteh kasurupan meureun eta Kang aing coba mangkasum rukiah heula eta ulah mah rempan teu make pempes doang bangun eta tiang geus basa sabeula masalah singa ade kuaring geus zaman anak kurang didik gejlek bawa kapasan supaya salam perhatian kepada urang jengkol bahwa sekarang sudah zaman akhir anak kita kalau tidak dipesantrenkan susah untuk selamat dunia akhirat kadenge loba di dieu rumah santren henteu cenah budak ieu anak sas ya ceng maka anak teh pasantren loba rumah santren di dieu lobaan mana jeung nu sakola tak bukan tidak boleh sekolah Mang Wahyudin pun sekolah kula sekolah anak kula sekolah pamajikan kula sekolah pamajikan kula kuari keur ngejar S1 doakeun tahun hareup bakal ngejar S2 amin tadi manggis budak-budak es campur di Citra sekolah silahkan sampai datang karena perguruan tinggi anak orang nak kejar S1 mangga nak kejar S2 silahkan nak kejar S3 los nak kejar S4 S5 S6 S7 sampai baru anak tak bisa maca Quran aja panci kolotor tay aing sakit ngomong candahar ini sing hade kuari zaman akhir anak orang bakal buta mata hatena lamun tidak mengenal pesantren tidak mengenal pengajian karena tidak mengenal Allah betul anakku ibu di pesantrenkeun ternyata ibu sudah beruntung dan bapak kenapa tanpa disadari ibu pesantrenkeun anak ditenan di mah kiai ibu bapak urang jengkol ternyata sudah punya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala tak cukup ku amin pesantren pun amin anak pantar kieu ya Allah ya Karim Allah nu ngaji budak kuari isuk sore nu dioprek lain rawi nu dicekel lain juz ama nu dibawa lain Al-Qur'an naon Masya Allah denge ulah ngomean HP saya budak hali kemudian pakai ya Allah ya Karim ai budak mah yang ngomean HP modalna menang di kolotna meuli paket budak kan bisa nyer duit tapi ku kolotna dibere bae kunaon masalahna nyana bisa ilu nya ka mana ke ari nyet ngahoy boy ieu pan masalah budak pangome HP kori ya geus hese dilarangna ieu ni aing mah ke rumah saja sapugus hulu geus pinuh ku soun wis marulu anu diomelin tasbih lain Quran wayah asar HP Masya Allah nyin status segala ini orang dikirim diupload ka ditu ka grup ngaranna di grup Geroni rombongan ini ya Allah ya Karim sing ade kuari zaman akhir waktu anak-anak urang dina aplikasi HP nanu eueuh slot lain saeutik jelema nu gantung diri karena salat betul nu gelut jeung kolotna karena salat buadeg
nu ngebeuleum imahna lantaran deuk dijual tadi ku bapana teu dibere dibeuleum imahna karena selot sing ade eta selot aya jurigan makana ulah sok dijajal-jajal eta selot kuari mah kurang jengkol nyieun imah ge geus ulah make selot. HP kuari aya di produk Yahudi komo eta mah HP Apple tah tanu artis tanu kikarsum Apple lain nah Infinix HP murah teman Apple tuh kamu pula Apple sabelah potong tak eta anu Apple urutnya kan sabelah eta buatan Yahudi HP mahal hargana ge 27 juta awasan terima ulah macam-macam hayang HP Apple ulah kunaon sabaraha puluh ribu kali nyolatkeun mun beli HP Apple bisa biak kabeh urang jengkol nggak santri mah HP na Infinix bae sakitu ge lumayan tan pake mosting kanaon HP nya ditutupan punyana isine kadang-kadang mah HP na toko teman wali aya de produk Yahudi nu bakal ngabeakeun anak-anak urang dina waktuna naon ngaranna momonon nyaho momonon sepeda listrik eta kos momonon sorauh nono digigireun mana anak kula kamari sagede dia hayang sepeda listrik momonon kasebut teu dibelikeun ku kula kunaon teu boga duit aing maka jengkol ge ka dieu ka imah Abah Suhendar Sugan be balik ka beli-beli momonon 4,5 juta ayo 4,5 juta mah di amplop ya pakai momonon kabeh atau tambahan di 2,5 juta mah sedang kah gitu ya 7,5 juta pantareh amat ngomong duit nya makanya sing ada anak urang geus bedak jeung urang baheula bener Bu baheula mah urang ulin tilok ngomeh HP ya Bu paling ge urang ulin di bubulak ngepung-ngepung simut mama tebar eta simut dikepung-kepung kurang beunang henteu simut nage jongrang kaletek gabeng badungkluk ambekong jaloto nyarahun tah budak baheula mah pantar ki budak baheula ieu kuari mau sekolah kuari mata si lonyohnya oh si locot aya sireum si locot jangan ngaran sadar teh sireum si locot mantas tabrakan meureun sireumna eta baheula urang paling ngepung-ngepung simut wow kesangan aus tilok baralik ka imah Madura tilok baralik ka Batak jeung Madura nage eueuh baheula mah ai kuari si udah si uni araraya si udah si uni di lumur urang kuari ambalaya kalau urang Jawa mah di jengkol geus teu balik-balik teh nyaho baliknya mah urang ditanya urang Jawa di dieu kebal teh ditanya pakai bahasa Indonesia gitu teu daekeun ngajawab bahasa Indonesia make Sunda bae cek urang teh Mas mau kemana endeu ke dieu emang udah bisa Mas ngomong Sunda atuh geus kebal di jengkol nage geus teu kaciri di ngomong Jawana ai eta sing beledak gitu naon Mas iya kuari lembur urang sudah berkecamuk orang-orang luar geus datang lantaran Tangerang disebutnya kota dolar di mana disebut kota dolar itu banyak gula lamun loba gula semut-semut berdatangan di penjuru Nusantara Padang Lampung Sumatera atuh Batak Sagara Madura geus araraya kabeh lembur urang maka akidah jeung iman urang kuatkeun sebab itu bermacam-macam aliran agama sudah ada di lembur urang anak urang ulah poho didik gajlag di pasantren geus beda alam kuari jeung alam baheula mun baheula mah urang aus di bubulak nyar simut hayang nginum teu baralik di mana balikna nginumna dina tapak tai kebo dina tapak kebo lente kebo dina tapak kebo aya cai herang disedot ku jarami sururut datang ka saat cai di tapak kebo barang dihendep di deuleu horeng aya teh kebo garing ngambang oh iya mah dok hitung-hitung daun teh we cenah yo laju baheula Pokari Sweet geus aya sabenerna mah ngencan dikemas can bogaan botol Mang Karsul ai kuari mah geus dikemas di botolan Pokari Sweet rasana ti baheula ge aya di mana ayana di luhur tangkal kirai
ternyata lubang kira nu gede anu loba cayan disogok mancer urang karek calanga percis hasem pokariseu barang di deuleu di luhur tangkal kira orai sanca keur ngaringkal eta mah cai orai sanca boa baheula mah ulin teh ararindah Mang Wahyudina tunggalaman ulin kos kitu di bubulak aya tangkal jambu doyong ditaekan ku genepan parilalaguan jot kacapi jambu ayat datang di huapan pantolo teh di kos itu teu sopan ka kolot balik ka imah ulin di baruan awakna lagedu bajuna lagedu awakna kotor bajuna kotor tapi budak baheula hatena bersih. Kenapa? Lantaran tidak terkontaminasi dengan Android. Kuari dina Android ya Allah ya Karim aplikasi nanu eueuh aya nu sangat miris aplikasi dina Android micet. Panuseun sia nyawa jeung boga HP. Makasih hade janjian dina micet. Ketemuan barang kapanggih. Ih nya tetangga aing tah mah. Astagfirullah. Sing hade budak baheula mah ulin teh indah bae di baruan aya taneuh dikerukan geus ngagunjur digitukeun ku sikut laju dikihan wer disodok jadi mamangkokan ya Allah ngan eta nu bisaeun ti baheula ge ngan lalaki doang ibu-ibu mah awewe teh dek bisaeun sanajan digunjurkeun taneuh sagede gentong wayah dikihan ajur bae ku awewe. Aduh, pulang ketenya mah terdatang ka kuari kunaon meureun. Ternyata barang dibawa ke laboratorium diteliti ku ilmuwan orang beda mesin. Jadi ari lalaki mah mesinnya sanyo leutik. Ari awewe mah satelit ngaburu bae pan manehna mah. Atuh rajit sagede gentong. Ya ibu-ibu mah lamun hangki teu kaprah batur pan nyingsat teh jauh keneh. Atuh ki pan. Ubin kemana purpose pak? Kunaon eta mah kunaon? Kunaon teh? Meureun nyana kagugu nyana kosok kitu kieu meureun. Masyaallah. Ulin baheula teh ulin baheula kos kitu. Laju aya kapal di luhur tangga kabehan ngeong kapal menta duit 1.000 si baheula teh naik sakitu Bang. Oh atuh hang dibere duit ku kapal teh mah laju panlalaguan kabehan laguna kos kieu baheula bang bang kali lima go bang bang bangkong Wahid tukang baji gur guru saban poe ngajar jarum putri nugar lis luhur kapal udara rak cek lu gede teh geus jauh jasa ragana di Jakarta. Masya Allah. Aya nu kieu lalaguan ieu ngan ulah diteruskeun bahaya ieu mah. Nu kumaha punten mangga aiga gatot kaca aica cau Ambon aibon konteng asa aisa sakit perut airut rujak asem aisem sempal sempit aibin pilem rabe aime astagfirullah. Cek aing ge ulah diteruskan. Mending kamun kami yang ngadu. Kalah ka eta terusna. Gentung-tungna kula inget keneh boleh sama diteruskeun tungtungna kieu. Pilem balem pilem pong aduh pipi jeung nu ompong eta. Cuma main memek mak. Mau tarik itu nggak ada yang jadi botol yang jadi baik terus.
Kalau hendak bagi-bagi salah kalau bagi suku batas subuh udah langsung ke bandara doakan. Aya tugas. Dek marketing kapal. Maka ulah bawa anak ibu pesantren tuh, pesantren, loba di santri loba, hidup santri, hidup santri, hidup santri. Oh, payah mamang nembak lah. Pesantren tuh, lah cina budak di pesantren ini bagi zaman kuari kuno, sahan budut kuno, hulu sia hejo. Anak di pesantren ke cina kuno, madesu. Santri mah masa depannya suram, cek saha santri masa depan suram. Dele kiai datangan di mana? Dele abuya tempok kehidupan anak. Nu masakat awalnya santri di pesantren. Betul. Kiai imahna mewah, kiai mobilnya hebat, kiai mah miliknya heutik. Pamajikan kiai nujore. Dele pamajikan kiai santa semar mesem pamajikan anak buaranya. Pamajikan kula di mah ngaburonyoy. Kamari mah kuka dosa pipinya hurung. Oh. Aduh kiai mamilikna heutik ulah kamari acara di Bogor. Masya Allah datang ka imah maka kula mah lamun acara mun acara nek berangkat kumaha cek pamajikan bae lantaran kurang kula menghormati pamajikan. Keur peuting kula make jubahna. Cek pamajikan tadi bae cenah bi. Oh. Kopi ada orang hidung haji. Sorban lagi eta kene. Nih pani mas sorban geus 3 minggu teu ganti-ganti. Geus kajen eta bae. Kunaon kitu. Kakak lamun make sorban eta sok biasana balik munangna bude. Tinggal coba di dieu mah. Aduh masyaallah. Aing geus teu kadeul dalam mobil ge. Geus tari istri aing hanyatu. Maka ulah poho anakna pasantren gentana anak kurang tenden di pasantren santri mah hebat ditenden di kobong nyana isuk-isuk nongtot di jandela nempo jelema berkawetan berkakulun cek santri neuk kamarana eta wayah ieu geus sibuk jasa santri mah karak digisik subuh ge encan tolol jasa ku sarari ibuknya tuh santri mah piwalieun ngeunaheun nya nama di kobong paling ngalamun mikiran ngiriman tapi ngalamun santri bukan sembarang ngalamun Wahyudin santri ternyata ngalamun otakna di kobong kene di dunia kene santri geus melejit ke akhirat mikiran kolot keluarga termasuk manehna aing salamet tamual ke di akhirat geus melejit otakna ke akhirat di universitas mana budak sakola nu mikiran keluargana salamet di akhirat ngeun aya di pasan maka pasantren cek urang jengkol jorok santri mah anak aing mah bisi katularan di kobong mah rata-rata bararudu itu emang bener santri maruk buduk lamun santri buduk kiai na ge buduk bunga eta deui pikar sing kiai buduk atuh kiai mah geus teu buduk jeung geus lain santri deui kiai mah wah nu buduk berani beriksa jubur nangeun batik dong saeutik ada masalah. Cenah di kobong mah budak jorok. Emang jorok di kobong mah tanya tak ka mang santri. Emang di kobong dahar di piring. Piring di kobong mah parareupeus. Daun geus hesek kuari numbrak cauna naon daharna kuari makena make karpet pancuran. Digorolongkeun 15 meter ge pas burung pas ka dibudu. Jadi nu dahar ronyong kantri kabeh aya meureun 300-an mah. Di dileus dan tidak di luar nampan eta di luar karpet eta leungeun nu hidung aya nu hauk aya nu cenang aya nu geus betus ge ngaracak kaliwat aya kurang uyah mah ku eta ge cukup jadi dihuapeun ku santri lihat-lihat cuan teh goreng bawang goreng upil ih meureun gileun santri henteu teu buah liwatna teu beak boga liwatna bungkus nandes. Ya dokter lewat cek dokter. Weh santri, kamu makan langsung di bawah itu banyak kuman. Kalau kuman masuk ke perut kamu nanti kamu bisa sakit. Kalau kamu sakit nanti kamu bisa mati. Dokter jangan hirup kene.
Atulah di dalam mata daging dok, dalam mata batin. Santri punya akidah yang kuat, santri punya keyakinan yang mantap. Benar dihendek loba kuman, tapi kuman hanya punya Allah. Justru santri mah adalah junudullah. Santri itu tentaranya Allah. Mun kuman nek asup pabeteng santri, maka bakal disingkirkan ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai kuman. Cek kuman siap. Kamu jangan masuk ke perut santri dikarenakan santri itu adalah tentaraku. Nu akhirnya kuman tuan ingin asup ke beteng santri, ingin kuman ngarayap ke jubur santri. Laju nama santri badar wudhu. Ayo, tenang mang. Jadi santri mau ulah putus asa, nek wudhu dan nek koreng eta teh syarat jadi kiai. Keluar ke pesantren, datang ke imah, menang putuh ti Gusti Allah, berkah ilmu ti guru, santri bagaikan inten mutiara, bakal jadi pelita masyarakat, pakai kabutuh umat. Alhamdulillah. Teruskan ngajina ulah kabar ku jubur gede. Jubur gedenya jangan naon tilok hitut mun budak. Makana anakna pasantren. Aja di pasantren mah lenger santri. Emang tanya ke santri. Kalengeran santri dibandingkeun hese ngabandingkeunana. Santri mah di pasantren atuh lenger emang ya di dieu ki santai ya urang jengkol ya. Karak boga tangkal buah hiji bae mah ulah ngarep-ngarep bisa ngajual. Beak ku santri ge. Tangkal kalapan ngora di gayaman komo nu kolot mah tuja sumut santri mah kos panggilingan. Beak kabeh kadang-kadang pan kiai galau. Waduh udah tangkalan yang beak buat. Nyieun bacaan kiai di luhur tangkal kalapat cek kiai punten santri sanajan iki tilok nampuan ya Allah mah nyahomun. Tapi santri leuwih hebat manehna nyieun bacaan leuwih gede ditempelkeun dina tangkal kalapat cek santri punten kiai sanan lantaran Allah nyahomun ge ulah sok maling bae lantaran Allah mah tilok loba omong tolong teh santri. Ulah atuh lenger teh ulah kabina-bina teuing. Tapi santri mah teu beunang dicare. Nya mah tengah penting nek ngaliwat sangeuk, nyeduh emi boga meunang tahlil jeung meunang ngariung emi sabungkus. Lajupan di kobong mah tadi teh piring, mangkok. Lengerna santri gayung masjid pake wadah mie. Nu apa soaya subuh aki-aki. Nyanta mandas ngiran batas ki ngisang make gayung urut eta. Cek aki-aki mantas ngisang ngagulang bae mayang. Waduh, asana aing kena teluh ya. Peler aing pararanas teh puguh. Areng cacageun. Masyaallah. Tapi santri nu lenger, santri nu jorok, santri nu dibuli, ternyata ibu kudu bangga boga anak jadi santri lantaran anak ibu mun jadi santri, ibu mararaot jeung bapak maot, santri nu dek ibadah yakin eta pahala anak ibu sanajan ibu geus di alam dunya maca Quran jeung sajabana eta berkah rahmat pahala anu ibadah anak ibu maca Quran berkah pahala Quran bakal ngocor ke alam barzah. Alhamdulillah. Maka kudu bangga bunga anakna jadi santri di jengkol hese nek nanon ge. Kiai mah komo. Ustad halu andaikan di dia di santa geus ki uje geus teu aya tapi unyil mah aya bae. Nek ngariung di dia coba nek muludan sahan nek ngadoa bener teu? Ya cenah RT jeung jaro pun malangkung bae manehna. Cek jaro teh siapa nu ngadoa? Atuna naonan sia roh? Aing mah pangkatna ge panghendepan. Sia bae sia mah luhuran jaro pangkatna rada luhuran ti aing. Aing mah saumur buleud hulu can orang ngadoa cek RT. Jadi cek jarot ya, sia deui teh macam-macam ka aing. Pan sia anak buah aing praku sia nitah ka aing. Geus sia bae, derek dipecat sia ku aing. Teh RT ngadarek dek dipecat. Aju nama cek RT aju aing kudu ngadoa bae. Heuh ngadoa saha ki santa ka mana ti nyaho teh waya asar teh kapanggih di teangan. Ki uje geus ngaloyog nya mah ka jauh. Sia ngadoa salah ge moal anu nyaho ustad.
atuh RT wani nya tungku beek senelan terpal cek RT dia menya tata titi walang tata titi walang tata titi walang tata titi asal tangga cek RT be cek jaropan si makam embe hadorot ulah ganding sero aing puyang mikiran hadorot tungkul deui RT titi walang tata titi walang tata titi walang Al-Fatihah Fatihah kawehan ngeun dihitungan ku jarong 117 Fatihah bae cek jarot teh sia mana ngodaran aing ngariung Fatihah we ti tadi teh aing mah heuras macan Fatihah gerah ngadoa siang geus teu kawawa cek kero maca Fatihah ti tadi cek RT aing bingung ngadoa deui geus gerah ngadoa siang ibarat kasih sabeula sakabaktian ngariung ngangkat lengan lur ya cek Allahumma sholli wa sallim awalin akhirin amin amin ya Allah 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 cek cara aing amin bae amin ya Allah Muhammad Hajat Muhammad Hajat cek cara si Muhammad Hajat naon teh teu nyaho aing poho aksal goyot cek cara si mangado ngagoyot-goyot sagala kira sia ngagoyotna keur peuting jeung bikang aing kira baca doa tulah biar gue gakun cek RT aing bingung keneh doa non dibaca kira baca RT ngadoa Allahumma barik lana bima rajatana wa qina adzabannar Allahumma bismika wa ahya wa bismika amut Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'isi cek cara doa ngising si teh hayu teu kawawa ngariung hayu ngising insyaallah mana aya RT aduh, bukan ngising sama teh. Asal aing pingsan. Kawawa ini dibetung. Makana awewe santri awewe kiai mah harares. Buktina tuh ngariung kang ngising-ngising. Geus maka urang kudu bangga aya santri aya kiai guru-guru urang loba keneh doakeun guru urang sing panjang umur amin sing berkah hirupna amin sing loba milikna amin supaya istiqomah ngadidik urang ngabimbing urang dina jalan Allah Subhanahu wa taala lanjut terus kemana yuk urang bil berkah lobakeun keur muludan maca shalawat terakhir urang maca shalawat ulah wakain bubar lamun hayang menang syafaat baginda Nabi Muhammad siap maca shalawat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin ala yasin ibu bapak sekalian malam ini pengajian janganlah sebab itu kewajiban sebab itu salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin ala yasin beruntung kita mengaji baik buruk diketahui supaya kita sadari sebab kita bakal mati sebab kita salatullah salam Rasulillah salatullah ala yasin ala yasin salawe 25 mali beling kaci sauk awewe man ayeuna beungeut
na glowing sukuna hauk banget na glowing sukuna tukang ngoyos tengah salah salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala yasin ala yasin maliboe jeung mangsaran ngala belut kaci guha paeh gitu panasaran sebuah gelut jeung mitoha sebuah gelut minantu tolong salatullah salamullah salatullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin terakhir kula nitip ka ibu bapak nu aya kana di dieu kula doakeun supaya dibere sehat dibere cagegan lantaran proyek mulu dan loba keneh jeung nu terakhir sakali intina kula doakeun mun engke ibu bapak nu hadir di dieu nu pernah manggih kula ngadenge kula bisi engke ngadenge kula maot kula pangbacakeun Fatihah supaya kulutna non kula maotna husnul khotimah Amin. ulah diaminan engke kula nitah kuari ya kulobaan gitu nu amin salah-salah mah kula ngajeng tang di dieu balik deui batal tak amin engke makan ge dengekeun mun ngadenge Wahyudin unyil maot kula pangbacakeun Fatihah supaya kula maotna husnul khotimah awas amin deui eta sakieu bae nu kapiatur kurang jeung langkungna ulah kirang-kirang ngablulkeun rautan hampura nu salah kabodohan aya bener hidayah ti Gusti Allah terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu raka ka mana-mana rek doa heulan.